Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sareng rancangan abdi Talita, Abdi Nabila, Abdi Aditya, Abdi Khalil, abdi Sabian. Abdi sareng rancangan abdi bade nyumbang tugas bahasa Sunda di sekolah nyaeta perkawis sajarah Kampung Malaka nu aya di Cibarusah. Bapak abdi sareng rancangan abdi bade nyuhunkeun waktos Bapak sakedap perkawis sajarah Kampung Malaka. Punten sareng Bapak saha? Bapak M. Toha. Punten yuswa Bapak sabaraha? Ayeuna 78. Atau sabaraha lami Bapak linggih di Malaka? Iya. Hari asal mah di Cibulebak. Asal mah lahir di Cibulebak. Terus pindah lewat hirupnya di Cibulebak, pindah ke Cilengsi kelas 2, pindah deui ka dieu kelas 4, pindah di Malaka nepi ka ayeuna. Jadi Kumaha asal muasal nami daerah Malaka ieu teh Pak? mungkin hari nami mah teu eta teu aya kabar. Nama lembur mana oge sekarang tina tatangkalan mah di dieu Malaka di mungkin baratna tanggal Malaka di dieu. Malaka tanggal Malaka, buah Malaka. Mode Gandaria kitu nya. Kan lembur Gandaria kan berarti kemungkinan kan aya tanggal Gandaria baheulana dinya. Cara si Upin kan durian runtuh jadinya lemburna. Kan gitu kan. Cokot tina asal gitu. Kemungkinan eta mah moal jauh tidinya kan. kan tadi dijelasin ya dari pohon Malaka. Nah, asalna teh apa apa loba pohon Malaka eta atau kumaha Pak? Iya kan berarti kan pada pengalaman eta mah. Nama Malaka teh emang di zaman kerajaan air iki terus nama itu nama baheula kan nama. Masa mungkin tahun sebelum lahir geus terus nama Malaka di dieu. Jadi teu aya nerangkeun bahwa ieu asalna aya tanggal Malaka buahna teu aya kitu. Dan jadi sepengetahuan ti barang teh ge emang namanya Malaka. Kemungkinan anak dia aya tanggal Malaka baheulana seperti Gandaria aya tanggal Gandaria Kampung Limo. Ya Kampung Limo. Jadi nyokot tina bahas kemungkinan baratona kitu. Nama tina tatangkalan buahan Muncang, Gandaria, Kampung Limo, Kebon Kalapa. Ya kemungkinan ini nyokot tina ti baheulana. Eta zaman beh dituan dipun memeh tahun 2000. Beh itu mungkin bahasa tahun 1500-an lah mungkin. Kemungkinan eta nama baheula. Jadi sanajan nanyakeun ka nu sekolah ti bapak ge mungkin mau terangin. Ngan kemungkinanna rata-rata kitu nyokot tina asalna dinya tanggal Kalapa, Bon Kalapa. Itu di Bon Kalapa ngaranna gitu. Ini Malaka aya tanggal Malaka baheulana gitu. Cibu modalna Muncang. Gitu. Bon Muncang mungkin idenya Muncang gitu. Mungkin gitu. Ya mau jauh tidinya lah, mau jauh tidinya. Mun jarak Kampung Malaka teh di mana Nepi ka mana? Nepi ka mana? Malaka batasna itah Almanar. Tapi Almanar maksudna kan Malaka kene. Astana we utung-utung asana belah ditu. Terus anu belah itu teh Araup tah. Masjid. Oh iya. Pengkolan Meme Sanawiyah kana pengkolan. Tah batasnya eta anu ka belah dieuna lembur asup ka Malaka anu belah dieu ka Cibogo, Sindang Mulia. Anu belah dieuna teh belah kulon gitu nya. Ieu kan masjid tah. Ya, itu kan masjid. Da ieu mah asupna ka Cibarusah kota, Kampung Malaka. Anu ka dieu asupna Sindang Mulia. Baheula pas zaman Bapak baheula nepi ka ayeuna apa perubahan apa aja sih Pak yang ada di Malaka ini? Dari dulu dari baheula nepi ka ayeuna. Dari segi pembangunan ataupun masyarakatnya. Ya hampir mal beda jeung Indonesia jen ke perubahan mah. Perumahan ya Pak.
Ya perubahan mah ya hampir perubahan naon ini masalah ya mungkin tidak pembangunan unggul perubahan gitu dah perubahan di masalah kemasyarakatan hampir ibarat tuh kayak sarua wae gitu. Dan memang perubahan pas jadi lobana perubahan teh loba pendatang. Jadi pendatang ini kan benar pendatang. Dia secara 50% hampir orang luar Malaka asli Malaka gitu. Mudah belah ditunggu selain orang Malaka orang Jakarta, orang Bogor gitu. Jadi nggak sejarah menurut dia hampir orang Malaka kan kalau tuh perubahannya tidak tahu kok. Jadi masalah kehidupan anak ya hampir itu pesat dia mah. Dina ai penduduk nama ya hampir gitu-gitu kena lah perubahanan kayak dina ekonomi lagi di bang ukuran peningkatannya saya ketik itu. Jadi meningkat mah orang luar itu meningkat mah misalnya video itu kota orang Jakarta boleh kemana enak ini kan itu sewaktu kok perami rokok itu terus menikah itu kisarua berapa nama dan secara di mengarah peningkatan mah ya dan untuk meningkat itu pesat. Bapak tadi kan ditaroskan ada pertumbuhan ekonominya ya Pak. Nah dari penduduk asli Malaka ini banyaknya itu pendapatan ekonominya dari apa aja ya Pak biasanya? Mata pencahariannya. Mata pencahariannya dia mah ya mungkin jadi guru, mana guru kalau lewat pegawai negeri jadi guru, ya tentara, polisi ayah gitu. Kan ari sebagian rakyat anu ieu nama ya justru gitu peningkatannya untuk tukang dagang teh mah timbang ukur gitu nya. Lah bener kan rata-rata mah ya orang kerja gitu, bangsa KPT gitu. Guys perkembangan budak ayeuna mah bangsa KPT lompat nama. KPT. Hari baratona bangsa ke pasar tukang dagang gitu. Ayeuna mah ke pasar sudah aya nu dagang ke pasar. Ayeuna mah leban mah budak ayeuna kan tempatnya KPT banyak negara atau menteri negeri jadi guru. Di Kampung Malaka teh aya adat atau kebiasaan naon wae Pak? Ian ya ya modal hari-hari besar Islam ya biasa gitu nya. Ya perkembangan ayeuna pendidikan kayak aya istilah aya peningkatan gitu. Ya majlis talim ge di dieu mah aya baraha? Aya 1, 2, 3, 4, 5 majlis talim deh. 5 majlis talim tapi ibu-ibu datang. Ayeuna teh keren pengajian di dieu tah. Di masjid tukang tah ibu-ibu sore sampai Jumaah di Kalabelah Kulon. Di lamun poe Sabtu di belah Kaler. Ayeuna mah 2 RT Malaka teh. 3 RT. Ieu mah batsana RT-na Firdaus tah ka dieu. RT 1 06. Pada itu RT-na beda deui, RT 2 02. Bapak punten organisasi anu aya di dieu itu apa aja Pak? Banyak Karang Taruna anu jelas mah eta nage ketua kecamatan teh ketua organisasi Karang Taruna teh orang Malaka. Di mana belah itu Karang Taruna anu jelas mah. Anu sejen mah aya asa nu Kesan-kesan selama tinggal di Malaka Pak? kesan pribadi apa kumaha? Pribadi aja. Ya Salah sahiji wae Pak. Kesan Jakarta Kampung Malaka naon? Itu kesan-kesana. ya dina secara umum nama istilahnya ya memang peningkatan tina terutama pendidikannya, pendidikan agama, pendidikan di oge istilah aya peningkatan lah baru dakte aya dina sekolah mah istilahna nepi ka SMA mah narepi lah gitu. Minimal SMA narepi. Anu kuliah nya aya gitu nya. Dina masalah pendidikan gitu. Memang aya masalah ekonomi mah dayana mah serma geus ieu jeung geus asa deteksi nah ekonomi mah. Sebab bancarana ku jaman ayeuna mah ekonomi teh kan stabil gitu.
anu dagang misalnya dagang karek sebulan turun. Coba dina ekonominya kan ayeuna mah secara umum mah kan teu stabil di urang ayeuna. Di Indonesia lah lain-lain di Malaka. Jadi justru kitu ayeuna. Barudak anu digarawe karek setahun geus eureun ya kontrak geus nganggur deui. Kebanyakan kan gitu apa namanya. Secara ieu mah. Jadi entah ya peningkatan pesat kayak gitu. Ngan tapi ya pengangguran ge mungkin lah ya saeutik lah henteu loba teh. Jajan teu kana digawe PTG bisa digawe semrawut naon gitu gara barudak mah. Nah, karena usaha mah bisa ngan dina pendidikan memang terutama di pendidikan agama ya secara kadinakeun mah aya peningkatan gitu. Peningkatan loba masih talim, loba pengajian barudak. Pada itu mah kan fokusnya timang hiji tempat, ayeuna mah loba tempat-tempat pengajian. Sakit sana mah ya ada peningkatan lah gitu. Pamungkas sim kuring sadayana hatur nuhun. Hatur nuhun. Pisan kana katerangan sareng waktosna dina sonten perkawi sejarah Kampung Malaka, Pak. Nuhun Bapak. Amin. Semoga Bapak sehat-sehat wae sadaya. Amin.